coba nyarita make kasopanan saeutik bet kawas menta anak hayam we rasanti adina si keling memang aina aya malah keur sare tibra ngan andi kaulah coba-coba ngalaksanakeun anu eta pamaksudan secara paksa sabab kuring tangtu moal cicing ingetkeun anjeun anu ngamimitian sangkan diri kuring ngalawan ka andi kalimaan Marlan ngareret ka acang ejeng dua baturna mere isarah ku paneutupna sangkan tiluanana tatan-tatan malah kawilang untung oge nu tiluan teh sok rajeun latihan ilmu silat jeung dirina hartina teu polos-polos teuing dina mangsana metakeun pakarang seukeut jeung nying hareupan jalma nu garang tiluanana katingali ngabagi diri aya di satukangeun Marlan ningali eta kayaan Ki Jaro ngalanggak seuri sabab ku ukuran manehanana mah Marlan jeung tilu baturna moal make kudu meyakeun waktu lila dina ngarubuhkeunana Marlan montong gede hate lamun